Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para wargi sadaya, tepang deui sareng simkuring dina pengajaran bahasa Sunda. Dina danget ayeuna, urang sami-sami diajar materi kawih. Materi kawih ieu aya di kelas 10. Sateacan lebet kana materi, urang kedah terang heula kompetensi dasar anu kedah dicangking. Nyaeta ngabandingkeun wangun, struktur, jeung aspek kabasaan teks kawih Sunda dina wangun klasik sareng pop. Ngawitan kana harti kawih, kawih mangrupa sakur atawa sakabeh lalaguan anu aya di tetar Sunda. Kawih biasana dipake pikeun sarana hiburan. Nah, salian ti istilah kawih, aya sababaraha deui istilah anu biasa disebut ku masyarakat, nyaeta aya kakawihan jeung tembang. Nu kahiji, kakawihan. Kakawihan mangrupa kawih anu biasa dihaleuangkeun dina kaulinan barudak. Biasana dihariringkeunana teh teu dipiri ku waditra atawa alat musik. Kakawihan ieu teh kawilang sederhana, sabab dina ngahaleuangkeunana tiasa disebut fleksibel. Nalika barudak kaulinan, kakawihan ieu dihaleuangkeun. Jadi tiasa dihaleuangkeun sacara teu dihaja. Nu kadua aya tembang. Tembang mangrupa kawih anu dina nyieun lirikna teu sambarangan. Kalayan kudu make patokan pupuh. Kukituna tembang teh leuwih berat batan kawih. Upami tadi kakawihan mah bisa dihaleuangkeun di mana wae jeung iraha wae, tembang mah teu sagawayah. Tembang kudu dihaleuangkeun kalayan dipirig. Sangkan bisa ka kuping atanapi ka dangu langkung raoseun. Nah, kukituna dumasar kana ungkara-ungkara di luhur, kawih teh mangrupa indungna sakabeh lalaguan anu aya di tatar Sunda. Kakawihan, tembang, eta oge mangrupa jenis-jenis kawih. Jadi kakawihan sareng tembang teh kaasup kana kawih. Ayeuna lebet kana jenis kawih. Jenis kawih anu ieu dumasar kana waktuna. Kabagi jadi dua jenis atanapi dua wanda. Anu kahiji aya kawih klasik atawa kawih heubeul jeung kawih modern atawa pop atawa kaayeunakeun. Nah, ieu aya judul-judul kawih klasik. Aya Anggrek Japati, Malati di Gunung Guntur, Imut Malati, Kembang Impian, Darida jeung masih keneh seueur anu sanesna. Sedangkeun kawih modern atanapi pop contona aya Manuk Dadali, Peuyeum Bandung, Mobil Butut, Mojang Priangan, Mawar Bodas sareng sajabina. Nah, komo deui di zaman ayeuna mah aya lagu-lagu anu booming atanapi anu viral sapertos lagu Buleud, teras teh Runtah gitu. Salaresna Runtah eta lagu pop tapi nu rada heubeul ciptaan Doel Sumbang, tapi ayeuna tiasa viral deui lantaran seueur dipikaresep ku rumaja-rumaja zaman kiwari. Nah, ieu oge aya contoh rumpaka kawih klasik sareng kawih modern. Aya rumpaka kawih Kembang Impian, aya oge rumpaka kawih Mawar Bodas. Tiasa diaos ku palawargi sadaya. Lebet kana unsur kawih. Unsur kawih kabagi jadi dua, nyaeta aya adegan lahir jeung adegan batin. Adegan lahir anu katingali secara fisik, nyaeta unsur fisik rumpaka kawih anu disawang tina wangunna atanapi bentukna. Di antarana nu kahiji aya wangun atanapi tipografi. Tipografi teh nyaeta bentuk penulisan atawa tata cara penulisan. Biasana gumantung pengarang hayangna nuliskeunana siga kumaha. Misalna, aya kawih anu tina sapadana teh ngan dua padalisan.
Aya oge kawih anu tina sapadana teh aya ngan sapada lisan atanapi sabaris. Tapi aya oge kawih anu tina sapada teh aya sababaraha pada lisan. Misal aya 10 pada lisan, misalnya 7 pada lisan gitu. Janten teu aya patokanana. Ieu gumantung ka pengarang bade nuliskeunana dina wangun sapertos kumaha. Nu kadua aya pilihan kecap atanapi diksi. Nah, pilihan kecap ieu bisa mengaruhan karena rasa anu bakal dibangun dina rumpaka kawih. Jadi kecap-kecapna anu tiasa disebat nyastra atawa anu geunaheun ka kupingna. Teras nu katilu aya citraan atawa imaji. Nah, citraan sareng imaji oge mawa pengaruh anu gede kana rumpaka kawih. Nah, citraan atanapi imaji teh kabagi jadi dua. Nyaeta aya imaji citraan atawa imaji oge kabagi jadi 3. Aya imaji pangningal, imaji pangdangu, jeung imaji pangrasa. Anu paningal contohna layung beureum pas sosore. Nah, didinya ngagambarkeun yen pangarang teh ningali layung dina pas sosore. Nah, jadi eta imaji pangningal. Teras anu pangdanguna contoh hujan ngaririncik tengah peuting. Tadi dinya ngagambarkeun yen pangarang teh nguping hujan ngaririncik tengah peuting. Aya oge nu pangrasa, misalna angin ngahiliwir noelan kuring misalna teh. Berarti ngarasa angin, aya angin ya ngahiliwir gitu. Nah, teras gaya basa atanapi figuratif. Makna kiasan teh atanapi konotatif. Upami dina bahasa Indonesia mah disebutna teh majas. Nah, teras nu terakhir aya purwakanti. Purwakanti teh padeuketna sora kecap, boh di awal, di tengah, atawa di tungtung ungkara kalimat. Ieu oge mangaruhan pisan kana rasa atanapi geunaheunana rumpaka nalika dibaca tur dihalangkeun. Eta kanggo adegan lahir. Lajeng adegan batin nyaeta pesen anu teu kagambar sacara langsung. Nah, di dieu aya 4. Nu kahiji nyaeta jejer atawa sense atawa tema dina bahasa Indonesia mah mangrupa pokok pikiran anu aya dina rumpaka kawih. Nah, teras nu kadua rasa atanapi feeling. Nyaeta jiwa anu aya dina rumpaka anu karasa upama dihaleuangkeun bakal nepi kanu ngadengena gitu. Upama dihaleuangkeun contoh kieu. Laguna sedih nalika dihaleuangkeun oge bakal karasa sedih gitu. Upami rasana bener-bener dilarapkeun atanapi dipake. Teras nu katilu wirahma atawa ton atawa nada. Ieu patali jeung rasa anu tadi. Upami rasana sedih, nada anu dihasilkeun oge bakal sedih sapertos kitu. Sareng anu pamungkas nyaeta amanat. Amanat nyaeta pesen anu ditepikeun ku pangarang pikeun anu maca. Nah, kanggo contoh kawihna tiasa diklik dina link anu aya di handap. Teras ieu kanggo kegiatan latihan hidup. Hatur nuhun kana perhatosanana dicekapkeun kanggo lawungan dinten ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.